Kanan kan? Wis, tuh hasil karyana lur. Kursi menangin Mang Wawan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome to YouTube channel Almu CS guys ya. Dukung terus channel Almu CS lur ya. Tong poho di subscribe, like, comment, share. Dukung terus channel ieu lur. Teh. Yuk, semangat nyen video nanya. Video ngeplok nah, ngeplok jeung kuliner jeung nyatu urang nyen video. Dukung terus lah poho lur, aktifkeun loncengna ambeh maraneh meunang notifikasi video anyar urang lur nya. Ulah poho bantu share lur, like, komen. Oke, mantap. Sana panas lur, panas ngaheap, panas pisan. Tuh di tukang aya gudang kayu lur, gudang kayu jati Belanda, tempat nyenan alat-alat rumah tangga. Iya, orang ke di tempat nasi goreng lur, tempat nasi goreng. Ucing kesare lur, ucing kesare, ucing kesare ngaringkup we gawe teh ucing ripuh atuh ngaringkup we meh. Kalina saat lur anjak kalau laukan lamun aya laukan mah ya ala lauk sapi arek nyebrang. Kayu lur yeuh tah. Kayu jati Belanda tah loba kayuna. Yeuh aya Mang Wawan tah. Mang Wawan. Keur naon, Mang? Geus dahar can ya Mang Wawan. Edan 7 kali dahar. Mang Wawan. Ieu deh keur ngukurnan, Mang. Wis. Keur dikeker. Keur dikeker lur. Keur motong kayu. Kayuna dipotong heula. Lawan pemotongan kayu. Karyana ye hasil karya Mang Wawan, korting ala warung kopi. Ya kebon deket kebon. Oh gogorowokan wae tuh. Oke. Wih, aya kopi hidung ya. Mantep. Rada cenghar guys ngopi mah. Teu butak teuing. guys. Mobil lah guys. Nih, Mang Wawan ahli profesional. Seorang seni dari terbuat kayu jati Belanda, guys. Banget sih anak deket badong. Mang Wawan
Sagala bisa pokoknya mah ya rek nyeunaan wae ge. Tah, Motong hiji ngopi, motong hiji udun. olok atuh. Olok, wa, olok euy. Lung. Euy, Ini apa lung? aya kan lain? Dua deui. Yang gampang. Karena tahu dokter we. Lalu Kananamkeun. Duduk, sini duduk. Wis. Tuh hasil karyana, Lur. Kursi menangin Mang Wawan. Yuk, guys. Nyeunaan Mang. 7 nyeung meja. Meja peranti naon? Paranti main remi. 7. Paranti main remi. 7 110 cm. 103 cm. Ukuran sabaraha eta, Mang? Ukuran toget. Togel wae. Udut. Udut. Potong lagi, guys. Nah, ini dia. Kuat nyengir. Nah guys, nih dapat rumahan nih kayunya punya Mang Wawan, seorang pengrajin kayu jati Belanda guys. Mang Wawan. No, ada kelapa no, kelapa muda. Kelapa. Nah, ada Bapak Satpam. Pak Satpam. Pak Satpam. Pantau terus Bapak Satpam. Sapia Transport. Sapia Transport. Kembang naon ya? Warna ungu ya. Halus kembang teh warna ungu, warna janda. Ya, kembang janda bodong can jadi ya. Kalah melayung. Melayung. Kalah melayung. Gedang, Lur. Gedang. Gedang asak. Nah. Tangkal terong, tangkal cengek, tangkal cabe, tangkal anggur, daun seureuh. Tangkal gedang, tangkal paria. Paria ya gede ya. Jika babadug ya. Jika babadug paria teh. Untal konong. Daun sampe ya, jeung diurab.